Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi Nabila di kelas 12 IPA SMA Negeri 2 Sukatani. Tepangkeun nami abdi Aas Nurmala kelas 12 IPA SMA Negeri 2 Sukatani. Tepangkeun nami abdi Tika Nurul Hikmah di kelas 12 IPA SMA Negeri 2 Sukatani. Tepangkeun nami abdi Nidal Harsana di kelas 12 IPA SMA Negeri 2 Sukatani. Tepangkeun nami abdi Risna Alisya Herani di kelas 12 IPA SMA Negeri 2 Sukatani. Unggal tanggal 21 Februari Sok dipieling minangka Poe Basa Indung Internasional. Dulur-dulur sempuri sajang haturkeun Lujeng ngareuah-reuah Poe Basa Indung Internasional. Kalian ti eta simpuri ngumajak ka orang Sunda. di mana wae iraha wae. Ngagunakeun basa Sunda ulah era-era. Si Kasmat ngagarang peda kaambun si Sabina. Hayu make bahasa Sunda sangkan nangjung salawasna. Hurip Sunda hatur nuhun.